Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Mustika Panggendam Sukma. Ayeuna bagian anu ka-5 welas nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun ti Palihan Bandung Majalaya. Kangge Kang Asep Gun ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina Kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang mah sok bingah gitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Mustika Panggendam Sukma bagian anu ka-5 welasna. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung das. Narek nyarita naon sia teh deuleu Wirya? Ceuk Nini cengkir. Jadi kieu Nini, sabenerna kuring teh geus manggihkeun tempat eta jalma anu dimaksud ku Nini teh si Zena ngaranna. Nyaeta nu mibanda Mustika Panggendam Sukma sakumaha anu dicaritakeun ti awal ku Nini. Ngan geuningan eta jalma nu ngaran si Zena teh lain bantrak-bantrakeun pangartina, lain jalma nu atah ku pangabisa subung ku ilmu zeudik bangarti geuning Nini. Nya iraha kitu aing nyebutkeun yen si Zena manusia bolostrong deuleu. Jeung iraha deui aing nyebutkeun si Zena manusia nu eueuh ka becus. Hayo sia jawab ilahi deuleu Wirya. Ceuk Nini cengkir nyentak bari molotot. Anak monyet anu keur diaisna oge nepi ka ngakirewek. Ruaseun ngadenge sorasi Nini cengkir anu ngengkreng. Galacang we. Eta si nyonyot teh ngagalacang kana si rasi Nini, terus beberewekan bari gegetret. Ngajedog sia teh nyonyot ngajedog. Montong numpakan hulu dewek deuleu. Peureuss ieu ulah dijenggutan, peureuss. Cek si Nini bari ngenyang awak anak monyetna tuluy disina cicing dina tak-takna. Ni nyante ari nyarita kitu mah Nini oge. Ngan ari sugan kuring mah eta mangluk nu ngaran Zena teh pangartina biasa-biasa we gitu tuh hebring. Ari pek teh geuning lain hanapaan dap elmuna oge Nini.
manehna ngagem ajian langka anu bisa ngaluarkeun cahaya kilat jeung buludug saumur dumelah saumur nyuhun hulu jeung saumur jadi jawara asa kagarak ayeuna guring panggihan ajian aheng model kitu mah deuleu nini. Cek Bah Wirya ngajelaskeun. Kitunya hartina ilmu jeung pangawasa sia anu salila ieu mang tahun-tahun dibanggakeun ku sia teh cetek keneh meureun ari kitu mah Wirya. Nepi ka ngarasa aneh nenjo ajian jiga kitu. Aing ayeuna rek nanya ka sia. Ilmu atawa ajian naon wae anu geus kacangking ku sia teh deuleu. Coba aing hayang ngadenge. Cek Nini Cangkir anger nyaritana bari sesentak jeung popolotot. Nya loba nini kuring ngagem ilmu aji jeung nu sejen teh pabalata. Heueuh naon wae deuleu pabalata teh? Di antarana aji Braja Musdi, terus ajian gelap ngampar. Terus deui aji Bentar Zungsang. Aya aji Batara Karang jeung nu lain-lainna deui we pokona mah loba. Beak waktu atuh disebutkeun kabeh mah nini. Ilmu cetek unggul nu karitu patut mah deuleu. Mun ceuk si Sodikin teh mah ilmu lahir nu kitu teh. Jadi kumaha hasil henteu ngarebut mustika tina kokon si Sena teh Wirya? Ari nini kawas nulir matak dengekeun heula nepi ka rengse kuring cacarita teh deuleu. Pan kuring teh can tamat cacaritan oge deuleu nini. Cek Bah Wirya embung eleh ngomong. Sabenerna mah aing paling sanggup ngadengikeun caritaan batur teh deuleu. Tapi da geus kagok ketang, sok atuh teruskeun. Kumaha satuluyna carita ilaing teh deuleu? Nya, rumbaza guring mah demi banda ilmu-ilmu telu, ilmu jurig nu kararitu nini. Dalam adu kekuatan secara langsung mah geus jelas si Sena teh weuh kabecusna naon. Apanan sabaraha kali tenggelanana keuna oge kana awak guring teu karasana naon awak guring teh nini. Malah leungeunna sorangan anu kekerepengan nyirieun teu kuateun ngayunan kaibatan aji Batara Karang nu aya dina diri kaula da kitu nini. Dasar belegug sia mah Wirya. Lain sihir tapi ilmu-ilmu batin ngaranna nu kitu teh. Ngan percuma deuleu. Ari sia teu bisa malas nyerang mah. Sanajan ilmu panemu jampe pamake katut ajian-ajian sia araheng oge. Keurna naon ari teu bisa digunakeun sarta teu bisa keuna kana awak lawan mah deuleu. Bener teu Wirya? Nya bener gitu nama. Terus kumaha adu nini? Kunaon lain kunini we atuh langsung rebutna eta mustika panggedam sukma teh mage jeung nita ka kaula sagarupa. Rebut naonna sia Wirya? Cek Nini Cangkir can ngarti kana omongan Bah Wirya. Geuning bonge nini teh. Nya eta mustikana. Nah henteu kunini atuh direbutna eta mustika ti si Sena teh. Beri kalian binasakeun mangkelukna. Apanan beureunan ari ku ilmu nini mah moal sakumaha mreukeunana oge eta mangkeluk teh nini. Cek Bah Wirya ngajelaskeun. Nya eta mah acan salse we dewekna deuleu. Da heueuh atuh. Ari ku dewek mah moal hese ngabinasa nu kitu patut. Pira oge modaran mangkluk model kitu. Apanan sia hayang diwaris ajian halimun tingkat pangluhurna ti aing. Jadi lamun kitu mah nya geus we. Kaditu mantog ayeuna mah. Ari rumasa geus teu sanggup ngajalankeun parentah ti aing mah deuleu sia Wirya. Cek Nini Cangkir nyieun alasan. Padahal manehna oge masih mikir-mikir pikeun adu hareupan jeung Jang Sena teh.
Lantaran di satu kangen Jangsena aya mama ajengan Sodikin anu pasti bakal turut campur lamun manehna ngaroga heula jeung ngarebut mustika tina leungeun Jangsena. Sedengkeun manehna sorangan apa nanti baheula oge acan pernah mampu ngelehkeun kahebatan ilmu panemu mama ajengan Sodikin. Dah edan ini kaula jaga ingetan geningan si senate boga aji halimunan anu tingkatanana Zarua jeung anu dipibandak Gunini jeung Basir Naraga nini sabab waktu jirimna ngaleungit kuring teu bisa nenjo dalamun aji halimunan anu biasa mah pasti katingali ku panon kuring oge hartina anu nyangging ilmu kahalimunan teh lain duaan atuh nini lain duaan tapi loba Cek Bah Wirya nerangkeun pamanggihna ka Nini Cengkir. Lain aji halimunan eta mah deuleu Wirya, tapi aji kahimengan pasti si Sena bakal bogaeun. Sabab apana si Sena teh muridna si Sodikin pisan. Tah si Sodikin anu mibanda ajian eta mah nangarti lain deuleu Wirya. Oh gitu. Tapi geningan tingkatanana hampir satata satarap jeung aji halimunan anu kajangging Gunini. Ya beda atuh deuleu. Lamun unggul aji halimunan anu aing sia. Eta mah panon sia we anu teu neuleuh. Ayeuna mah kulantaran geus kagok. Peuting engke urang nepungan sisir Naraga. Aing rek aya tanyakeun ka manehanana. Bari sakalian urang ngabinasa si Sena jeung ngarebut mustikana. Cek Nini Cengkir akhirna nyieun kaputusan. Terus ari guring kumaha ayeuna nini? Kumaha naon ari sia deuleu Wirya? Nya abanan guring mah datangna ka nini teh lantaran pituduh ti Basir Naraga. Nyatana bikeun menta diwaris aji halimunan tadi teh. Nah jadi panjang kieu atuh jadina. Jadi guring kudu milu urusan jeung manusia nu ngaran si Sena sagala. Eta mah apanan mimitina oge lain urusan kuring nini. Ih ari sia. Cek aing oge tadi naon? Nyajor we gramantog sia mah. Aing oge geus teu perlu ieu ka sia. Manusia ka becus sia hambur parap barina oge sia. Ulah gitu atuh nini. Kuring mah nyarita gitu sote yang boga kapastian we ti nini. Nah erek atawa moal kuring diwaris ajian kalimunan teh nini. Lamun moal diwaris nya kuring oge teu bisa memaksa. Kapaksa we kuring rek mulang we ayeuna kene oge nini. Aing oge sabenerna mah nyaho kana eusi hati ilaing deuleu Wirya. Najan biwir nyarita kitu dari hate mah ngarepkeun pisan sia teh ngarepkeun ajian halimunan diturunkeun ku dewek ka sia. Jadi ayeuna mah montong loba tatanya deuleu Wirya. Turunkeun jeung turutkeun we paniatan aing. Tuturkeun jeung turutkeun paniatan aing. Engke lamun sagalana geus beres roes tuntas paragat. Kakara sia rek diwaris ajian halimunan ku aing. Kumaha lamun kitu satuju henteu ilaing deuleu Wirya. Cek Nini Cengkir nandaskeun. Nya adu ari gitu mah guring oge satuju. Ira rek mangkatna ka tempatna Basir Naraga teh nini. Nya ayeuna we meungpeung isu kene. Tapi kela-kela aing rek mere nyatu heula si Nyonyot. Keur gering ieu teh si Nyonyot teh deuleu. Ah moal dibabawa bisi karugrag. Sina nungguan we di imah. Cek si Nini. Nah hari ini boga imah gitu. Da teu gatenju aya imah geuning di tempat imah nini.
Ceuk Bahwirya bari luak liuk manehna ngarasa heran. Da jeung nyana sabab di dinya mah timiti meh datang oge teu nempu aya imah sasuhun-suhun acan. Sabenerna mah lain imah saperti nu aya di lembur-lembur sia teh Delewirya. Tapi naon atunya ngaranna? Heueuh, kajeun lah montong dibahas pokona tempat ngajedog aing sadia. Ceuk Nini Cengkir bari terus ngaleos ninggalkeun Bahwirya. Tapi teu kungsi lila oge geus ngurunyung deui datang. Anu saterusna bral we. Duanana arin ninggalkeun pasir juring rek ngajugjug ka makamna Mbah Sirnaraga. Nyatana lanceuk Nini Cengkir tegasna pisan. Gancangna carita harita dina wanci sareupna Nini Cengkir jeung Bahwirya geus narepi ka hareupeun makam Mbah Sirnaraga. Saterusna Nini Cengkir mapatkeun jampe pamakena paragi ngundang lelemes lelembut. Nyaeta ngondang jirim lemesna Mbah Sirnaraga. Teu lila oge katempo aya haseup ipis meuning ngeleuweun bijil tina tengah-tengah makam lanceukna. Brah! Sanggeus haseup beuki kandel. Eta makam teh jadi beulah. Beulah ngowag jiga tapak dibongkar. Cilegedeg. Katempo. Jirim Mbah Sirnaraga ngacilegedeg di tengah-tengah makam anu rengkah beulah. Katempo keur diuk sila tapi kadua sukuna ngangkang teu napak kana lemah. Ngaya naon nganjeun Cengkir? Tara-tara tibiasana ngajangkor ka dieu deuleu. Gening Andika dibarengan ku Banuza nu waktu ti heula datang ke tempat ngaing Cengkir. Ceuk Mbah Sirnaraga. Panonna anu dekok ngarupakeun panon tangkorak teh gular giler ngabagi reret ka Mbah Wirya jeung ka Nini Cengkir. Oh, hapunten Kakang. Hapunten, bisi kuring geus caluta ka Kakang. Puguh kuring teh ieu teh aya perlu anu kacida pentingna. Matak jauh-jauh datang ka dieu oge aya kaperluan. Ieu aya patula patalina, aya sangkut pautna jeung kajadian baheula teh Kakang. Cek Nini Cengkir ngamimitian nembrakeun pamaksudanana. Kula geus jauh dala Cengkir. Terus maksudnya nih rek kumaha? Ceuk Mbah Sirnaraga nyebutkeun geus nyaho tapi tadi masih kena nanyakeun maksudna. Nya ayeuna mah geus waktuna. Kami rek nungtaskeun sagarupa pasualan jeung musuh satru kabuyutan kula anu baheula can pernah rengse. Nyatana urusan jeung si Sodikin manusia nu waktu baheula geus ngelehkeun sarta ngawiwirang ka kami. Tah ayeuna eta manusia teh geus boga murid jeung geus nurunkeun mustika panggendam sukma ka muridna Kakang. Reg. Nini Cengkir ngeureunkeun heula nyaritana. Tarangna kurang kerung bari tetanggaan jiga aya nu keur dipikir-pikir. Oh, zungaleng eta nyangampurawe kula bual bisa ilubiung dala Cengkir. Sebab kaula geus lain-lainna geus beda ngalam. Senajan kula kasebut luhur ngelmu jembar ku pangabisa oge. Da sidik ayeuna mah kaula geus teu boga raga kasar deui dala Cengkir.
Jabadi gitu kaula geus sumpah serta janji kana diri ieu. Kaula geus muareg ilu biung deui kana urusan nu aya di alam kasar seperti nu ayeuna besi di alaman ku Andika Cengkir. Tah kitu ti kaula. Apa nanti baheula oge eta baruza jeung anjeun teh datang ka dieu. Nya tanah yang diwaris Aji Halimuna. Tapi ku kaula ngahaja eta baruza teh dituduhkeun ka anjeun Cengkir. Sakali deui kaula lain pedit lain koret kana ilmu. Tapi da kitu kadang tuadana. Kumaha ayeuna geus acan anjeun diwaris Ajian Halimun ku adik kaula deuleu hei manusia. Ceuk Basir Naraga bari red ngareret ka Bah Wirya anu tita tadi ngahuleng teu milu cacarita. Oh, nya eta teu ajan Mbah. Matak ayeuna ka dieu oge ieu teh nutur-nuturkeun sini nih we hayang diwaris ilmu Ajian Halimunan Abah. Jawab Bah Wirya bari ngareret ka Nini Cengkir. Manusia bodoh. Kabecu si Wirya mah kakak. Tuh gampang hayang mibanda Ajian Halimunan ti kami mah deuleu. Kudu aya gawena heula sia teh. Ari pek kalah balik deui dititah, ari pek kalah balik deui dititah ngarebut mustika jeung ngabinasa si Sena. Jalma nu nyekelna eta mustikana. Tuh pangabecus pisan sia teh. Ceuk Nini Cengkir nyaritana bari molotot ka Bah Wirya bari pabelit nyaritana sabab era ku lanceukna sabab manehna can nurunkeun Aji Halimunan ka Bah Wirya. Jadi kitunya kejadianana teh. Nya eta mah kumaha anjeun we Cengkir. Da kula mah geus blak-blakan ka si Wiryana oge. Yen kaula geus moal bisa nurunkeun ajian atawa ilmu najan ka singsa wae oge. Terus kumaha atuh maksud anjeun ayeuna Cengkir? Sebab dari kula mah seperti tadi geus disebutkeun. Kaula geus moal pepiluan deui kana urusan anu sifatna duniawi deuleu Cengkir. Ceuk Basir Naraga nandaskeun deui pamadeganana ka Nini Cengkir. Piraku teu bisa ngabantu pisan mah ka kami kakak. Ieu kami teh keur butuh bantuan pisan kakak. Keun bae najan teu ku secara langsung oge mantuanana mah. Kumaha we carana mah asal mantuan kakak. Ceuk Nini Cengkir bangun anu maksa menta ka lanceukna. Sajongjongan Basir Naraga katempo cicing teu nyaritana naon. Ukur buukna nu katempo riaban katebak ku angin anu ngakuruh teureun-eureun di sakuriling awak Basir Naraga. Tapi ari akhirna mah pok Basir Naraga nyarita. Nya ari kegeh teuing jeung kudu-kudu teuing Bah. Kula mere bantuan. Ieu we atuh bawa ku ngilaing deuleu Cengkir. Mudah-mudahan bisa ngayonan kana kahebatan sarta kana kasakten pagawasa musuh. Lamun ieu barang rek digunakeun ngomat, sambat ngaran kaula 3 kali dina hate bari tenjerak bumi deuleu Cengkir. Ceuk Basir Naraga bari mikeun hiji barang anu bentukna keris, panjangna kira-kira 2 jengkal. Rupana hideung semu kaarahaan. Oh, keris kala jongrang. Geuningan aya keneh ieu keris teh kakak. Cenah baheula keur waktu kakang jumeneng keneh. Cek akang geus dipikeun ka alam gaib ieu keris teh kakak. Nini Cengkir ngarasa kaget anu lain dikieun. Sabab sakanyaho dirina mah eta keris gagaman lanceukna teh geus ngaleungit sawaktu puluhan tahun ka tukang
nalika lanceukna masih kene gumelar di alam pawenangan. Malah kungsi nyaritakeun ka manehna yen eta keris pusaka teh nu katelah keris Kalajongrang ngahaja dipicieun ku lanceukna ka alam gaib. Alatan waktu harita loba anu marebutkeun ku para jago anu pada hayang mibanda eta keris. Nya eta teh salah deuleu Cengkir. Waktu harita mah ku kaula eta keris teh geus dipicieun ke alam gaib. Kusabab loba jago anu marebutkeun. Tapi ayeuna mah apanan kaulana oge geus aya di alam lemes atawa aya di alam gaib. Tah jadi dina waktu ieu keris teh geus kapanggih deui ku diri kaula deuleu. Ye geura tarima Cengkir. Omat ulah sambaragan tidak ngagunakeun ieu pusaka. Sebab ieu pakarang lain pakarang biasa. Teu kapepet-pepet teuing mah ulah ngagunakeun ieu pusaka deuleu Cengkir. Ceuk Basir Naraga bari mikeun keris Kalajongrang ka Nini Cengkir. Atuh geus puguh kitu mah harita keneh oge Nini Cengkir jeung Bah Wirya arundur diri di hareupeun Basir Naraga. Atuh Basir Naraga las ngaleungit. Sedangkeun Nini Cengkir jeung Bah Wirya kebat lumampah ngajugjug ka lembur pasir huni. Nyatana lemburna Jangsena. Sabab Nini Cengkir geus teu hayang ngalila-lila deui pakarepanana. Nyatana dirina rek nyieun balitungan ka Jangsena sakaligus jeung guruna. Nya guruna Jangsena nyatana Mama Ajengan Sodikin. Nini Cengkir yakin pasti Mama Ajengan Sodikin moal cicingeun lamun manehna rek ngabinasa ka Jangsena jeung ngarebut mustika panggendam sukma nu aya dina leungeun muridna. Para wargi sadayana jauh moal burung cundu, anggang moal burung datang. Harita kira-kira dina wanci liwat isyaan, Nini Cengkir jeung Bah Wirya geus aranjog ka sisi lembur pasir huni nyaeta lemburna Jangsena. Reg-reg duanana pada ngarereunkeun lengkahna kadenge Nini Cengkir cacarita. Wirya, sia mah montong pipilueun deuleu nya. Engke tinggal lajoan we aing ngorek maragatkeun nyawa si Sena. Sekaligus rek ngarebut mustika panggendam sukma tina leungeunna. Aing ayeuna geus mibanda keris Kalajongrang anu moal aya tandingna di sakolong jagat ieu deuleu. Mun sia teu nyaho, ieu keris teh geus maragatkeun nyawa jelema leuwih ti 100 urang. Matak harita loba jawara nu bikahayang oge kitu hebatna. Matakan ku lanceuk kaula ieu keris teh disumputkeun di alam gaib. Pokona ulah boros si Sena. Sanajan guruna si Sodikin oge moal mampu ngayonan kahebatan keris Kalajongrang ieu mah deuleu. Ceuk Nini Cengkir geus ujubna keur dina pikirna. Padahal apan cenah manehna oge mibanda rupa-rupa elmu nu araheng nu jarang aya tandingna. Tapi waktu rek nyang hareupan Jangsena jeung Mama Sodikin mah manehna jiga anu teu yakin kana kasakabeh elmu nu kacangkingna nepi ka minang saraya kanu jadi lanceukna. Ulah wakaku keris eta atuh Nini ngalawanana. Apanan tadi cek Basir Naraga oge cenah ulah waka ngagunakeun eta keris ari lain aya dina waktu keur kapepet mah. Memangna Nini geus teu yakin gitu kana sakabeh ilmu pangawasan nu aya di diri Nini. Nepi karek langsung matakeun eta keris. Cenah basa ti heula jeung Nini cetek modaran si Sena jeung guruna mah. Tapi ayeuna geuning jiga nu mang Nini. Ceuk Bah Wirya rada heran ku sikep Nini Cengkir. Anu saolah-olah manehna geus teu untupan pikeun ngayonan musuh ku elmu nu aya di dirina sorangan.
eta mah lamun dina aing kadese atawa bener-bener KPP deuleu. Nya aing oge numpuk ilmu mah sia. Ilmu naon oge aya di diri aing mah. Cadu teuing ari aing kudu eleh ku mangkluk satepak pantar si Sena mah deuleu. Najan jeung si Sodikina oge langsung acan tangtu aing meunang. Jantang tu aing menang mah hardina nini teh deget-deget kana eleh meureunna nini gitu lain nini. Cek Bahwir ya nyarita di parung jeung semua ngalece kan ini cengkir. Maksud aing teh cantang tu aing eleh deuleu. Salah ngomong tadi masih hampura. Hayu atuh ah. Hayu ka mana nini? Hayu ngeusan heula capek. Kunaon geuzan nini? Waktosna kabujeng see wadia balad ATE official. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.